Weh, kenaon maneh? Keur diuk we aing mah rek naon nanya bar euy segala maneh. Heeh, aing nanya hungkul maneh keur naon nih. Sangar kitu maneh mah tuh. Nanya aing mah. Heeh, sok buru nek naon. Lamun maneh teu ngomong, aing nek ngajak ngadu pantun ye, ngadu halus-halus pantun nek moal. Hayu nek pantun kumaha? Sunda, Jawa, Inggris, Arab, Prancis, soal Norwegian segala. Naik ke mana maneh? Sunda we atuh loh koas nu apal wae. Sok buru ieu ti wing heula nya. Kecek maneh teh cakep kitu nya ulah pokok. Yo aing make pantun nih nya. Jalan-jalan ke Singapura. Ngomong teh cakep gitu, cakep lagi gitu. Sok balikan deui pantuna nya. Sok kumaha jalan-jalan ke Singapura teh. Balikan deui pantuna balikan deui pantuna nya. Jalan-jalan ke Singapura. Cakep. Meuli uyah ngan sakilo. Ngarah naon ke Singapura meuli uyah ngan sakilo. Sudang tuh di pasar loba uyah mah. Jauh-jauh ke Singapura, can ongkos ke Singapura mah ongkos pesawat, ongkos mobil, ongkos ojek, nek mah biasa kilo ke Singapura. Maneh cager, wing keur pantun, maneh cicing heula, kok ngajak aku pantun maneh cicing heula sok, cicing. Wing nek pantun ye. Sok aing ditunggu nya, sok ya sebenarnya benerkeun ieu jeket ya. Sok nek pantun. Nya, sok. Anak macan katinggal batu. Cakep. Batukna batu badag. Terus kumaha eta macan paeh teu nya modar Aisyah modar ngaran-ngaranna anak macan ketinggalan batu badag dar modar siapa tadi di komen tadi ieu anak macan ketinggalan batu eta apa sok maneh pantun ayeuna yeuh aing boga pantun ayeuna jeung maneh tonton saksian sararea saha pantunan paling halus si ieu atau urang ya yuk aing boga pantun nih kan maneh mah ngomong cakep terus urang tadi cakep gitu yuk sang liwet jeung sambal goang cakep dicampur deui asin peda jeung jengkol terus nya dilebok sang liwet sambal goang asin peda jengkol tinggal ngadahar gitu tanya wae sia sok cing balik ini mah pantuna cing baliknya cing balik pantuna anu kos kieu di geuning Mang Wawan meuli balimbing dikawinkeun terus didahar nama cing balik pantuna siap maneh cukup cing balik maneh pantuna awas mun teu balik aing mah tadi ge balik ngan maneh teu balik aing pantun jalan-jalan ka Singapura komen aing sok maneh heula maneh pek pantun cing halusnya kayak kuing di cakep kudu mah ya kemana cakep kemana mah tinggal cakep gitu atau nek dua nek hiji cakep na bebas pun gitu ya si Kiji jeung Mang Wawan cakep buah ada 5 nu Mang Anda cakep kuing mah ning keneh hiji parawan daripada lebating daripada 5 randa mah hiji parawan ngeunah 5 randa mah goblos digitukeun ke mangeunah tah kitu pantun teh aluskeun bae rana-rana jeung parawan ge aing ge boga ieu pantun yeuh pantun boga mana boga keneh teu amun teu wingeun ayeuna aya awi nu mang undang aya kai geus kaduruk nini teu bisa budak liang taina kaduruk wah sta aing boga pantun yeuh aing ge boga lah ayeuna boga ieu pantun aya kai nu Mang Wawan aya dodol nu Mang Enye wing tadi ningali parawan modal kebun cabe maknya aya parawan modal kebun cabe ieu aing boga pantun deui nya aya kuda nu Mang Aa aya cau nu Mang Katan cing saha nu teu salat isya eta incuna setan ya urang ge boga pantun ieu Kang Aa init ka pasar aya anak keur meuli monyet cing saha nu teu salat asar eta anakna monyet untung wing masuk salat asar maneh meureun utara
Terus lawe pantuna sakitu wae nya komen di hanap komen pantun versi marane kayak orang bakal di nanya dipantunkeun jeung Mang Aldi nya. Nonton tong hilap. Di like, di share, dikirim-kirimkeun ke botoran maneh lamun alus pantuna di share. Dikirim-kirimkeun pokoknya. Jeung di subscribe.